Alhamdulillah wa syukurillah. Sampura sunun wilujeng tepang dangudahi sareng emang di Jomantara melalui pelantara channel YouTube Sunda Pituin anu mana ieu channel didamel ku Mang khusus kanggo pamirsa sareng alo-alo Mang sadayana anu mika cinta mika suka kana acara hiburan kasundaan mangrupakeun dongeng Sunda. Kiwari Mang bade medal dongeng Sunda lajenganana dina judul Si Buntung Jago Tutugan. Karyana Bapak S. Sukandar mana ieu dongeng dikantunkeun sabraha dinten kamari hapunten nembe dikatraskeun kitu tah pamirsa sadayana. Mangga atuh urang lajengkeun kanggo pamirsa ngantos kana lajengan ieu carios dongeng Si Buntung Jago Tutugan kiwari lebet kana bagian anu ka-8. Sok geura kaparayun geura maranco dina HP-na sewang-sewangan. Prung Pikeun si Andi mah kanya Bahrawi ayeuna anu estuning lain jijieun teh tangtuna kacida matak pikabungaheunana. Sabab cara kitu teh mangrupakeun jalan hiji-hijina pikeun maluruh jalma anu geus nandasa bapana. Hiji jalma anu boga ceda dina beungeutna tapak kasabet ku bedog bapana teh anu taya Lianti Adria anu ayeuna geus misah ti Bahrawi. Tapi sanajan kitu si Adria tara sok pirajinan tatanya maksudna punten. Tapi sanajan kitu si Andi tara sok pirajinan tatanya ka Bahrawi. Boh ka Adrasim atawa ka Sudinta estu dipendem we jadi rahasia dirina sorangan. Kocapkeun Aki Surdi manehna ngarasa dedepeun pisan ku inditna si Andi teh sok sanajan dina inditna teh bebeja heula tapi lantaran ti isu keneh can embol-embolnya manehna nyobaan neangan bari mapai jalan anu brasna ka Batu Gede. Tapi nya kitu weleh teu kapanggih malah ngadon papanggih jeung Pamardaka anu harita memang dek depungan manehna. Saterusna mah bari leumpang teh Aki Surdi dedak-dedak we nyaritakeun ngeunaan si Andi. Teu kurang kakagetna atuh Pamardaka teh. Tapi waktu ditanyakeun bisi di jalan papanggih jeung budak anu umurna kira-kira 15 tahun, Pamardaka kideug. Eta wartosna bade ka mana cenah Kang? Pamardaka nanyakeun. Cenah mah manehna teh lunta ti imahna teh niat rek neangan jalma anu geus nandasa bapana teh anu cenah eta jalma teh aya cirina nyaeta jeda beungeutna tapak bedog bapana nalika kajadian harita. Cek kira-kira udah apal teu begal anu cirina model kitu. Aki Surdi terus nanyakeun sabab manehna geus apal pisan lamun Pamardaka teh ararapal pisan ka komplotana begal-begal. Asana mah teu aya sabab najan abdi apal oge ka komplotan begal sapertos si Bahrawi, Ki Jantra, si Wigena tapi anak buahna teu aya anu ngagaduhan ciri atawa jeda beungeutna Kang. Cek Pamardaka anu bari leumpang teh tarangna kerung-kerung weh bangun anu keur hinget-hinget. Ari dipake ngobrol mah teu karasa Pamardaka jeung Aki Surdi geus narepi ka imah. Rarasa duduluran anu geus mati pikeun urang lembur nalika ngadengi aya Pamardaka di imahna Aki Surdi maneungan. Jatma oge ngahaja mentingkeun datang nepungan ti ditu mah itung-itung nyokot hatena jeung sok sieun Aki Surdi ngadon cuam caum nyaritakeun kajadian leuwih heula. Aki Surdi anu kakal sabulan di cicingan si Andi geus sakitu ngarasa kaleunggitanana. Komo deui ku kisah Hudi malah sanggeusna Badami jeung pamajikanana manehna girig rek malurus si Andi niatna mah
kanu deket weh ka Pasir Banteng, ka Panenjoan atawa ka Batu Gede. Kabeneranana teh ngadenge beja yen Mang Amir rek init ka Panenjoan, sabab ngarasa sono ka Aki Sudi nu jadi bapana. Geus lila teu nepungan. Ku kituna sanggeus pasini nya maranehanana arinit bareng. Rebun-rebun duanana geus arinit ka Panenjoan. Teu kacatur di jalanna Ki Amir jeung Ki Sahudi geus narepi ka Panenjoan. Aki Sudi jeung Nini Uti kacida pisan bungaheunana dumeh kadatangan Ki Amir nu jadi anakna. Sanajan datangna teu jeung pamajikanana, tapi tetep we salah kukolot bungah kadatangan kanu jadi anakna. Meureun Ki Sahudi mah ka dieu teh rek nyang si Andi nya. Aki Sudi nanya sanggeus ngobrol ngaler ngidul teh. Sumuhun Aki, keningan eta budak teh aya ka dieu nya. Ki Sahudi kacida bungaheunana, tapi kabungahna langsung sirna sanggeus ngadenge caritana Aki Surdi. Nya eta Ki Udi, geus saminggu eta budak teh indit. Geus dipaluruh eta oge nya kanu deukeut wae weh di teang teh. Da ceuk ijiran mah moal jauh-jauh teuing, paling ge ke Pasir Banteng, ke Batu Gede, tapi najan ditatanyakeun oge teu boleh taya nu apaleun. Sanggeus mondok sapoe di imah Aki Sudi, Ki Sahudi balik deui ka Cipancar, bari mawarasahan jelu anu pohara. Ayeuna urang caturkeun deui si Andi. Harita sanggeusna manehna digembleng beurang peuting ku Bahrawi, manehna ngadenge beja yen isukan cenah Bahrawi rek indit ka Panenjoan, ngan teu ngabejakeun ngeunaan urusanana mah. Tapi waktu si Andi menta milu teh Bahrawi satuju. Andi ngiring ya Pak, ceuk si Andi harita. Nya hayu wae. Sabab rek jeung saha deui hidup ari ditinggalkeun sorangan mah. Di Gajah Ngambung mah sorangan batur, tembal Bahrawi. Kenging atuh abdi nepangan pun Aki Sudi. Tos sono abdi teh, ceuk si Andi nanyakeun deui. Atuh nya puguh weh meunang. Ngan umat hidup ulah cuma ditara naon kaki hidupnya. Yang tetep hidup mah kudu mingilu ka bapa deui. Bahrawi siga anu sieun si Andi terus cicing deui di Panenjoan. Pasti atuh eta mah, Pak. Apanan Andi teh hoyong teras diajar sareng mirari pengalaman, tembal si Andi. Adik-adik hidup boga pamikiran kitu mah. Dina hiji peuting Bahrawi Sudinta Ardasim ngariung di imahna. Sudinta anu ayana di wewengkon Batu Gede. Andi, isukan urang ka Panenjoan teh ayeuna mah juga ditu hidup gerak leureuh supaya isuk boga tenaga sabab jalan ka ditu teh lumayan jauh, ceuk Bahrawi ka si Andi. Si Andi teu loba tanya, manehna muruk ka tengah imah. Goledag weh merenahkeun maneh ngagoler dina samak pandan sisi bilik. Ari Bahrawi jeung anak buahna mah baradami di dapur. Sama mehreup teh si Andi pipikiranana bet kumalayang ka mangsa ka tukang. Bruh breh nadembongan mangsa keur ulin di lemburna jeung babaturanana. Kenal naonnya ai si Jumat, si Johri, si Kemet, Jadi inget kayak kejadian baheula waktu ngaheureuyan kuda Haji Sobana. Untung harita cep dana kaburu kasanggap. Lamun teu teh jigana bakal cilaka. Eta deui naha kuring bet pirajeunan nya ngasupkeun kasir kana ceuli munding. Sugan teh moal ngabalukarkeun mundingna jadi edan. Si Andi ngalamun sorangan bari ngarasa reuwas kareureuhnakeun ningali kaayaan kitu teh.
lantaran anteng ngalamun jeung meureun bakaning ku capek antuk nama les wae manehna sare tibra salena tibra naker sakapeung kadenge kerekna anu nyegrek. Kacatur isukna Bahrawi sapara kanca geus saged rek miang ka panenjoan anu tujuanana teu lian rek ngadatangan nya atawa rek ngarampok di imahna Ki Jatma jalma anu kasohor pangjegudna di panenjoan. Tapi si Andi mah teu apal karena rancana eta teh. Bahrawi Sudinta jeung Ardasim kaopat si Andi lunta ti gajah ngambung ngajugjug ka panenjoan. Anu pikeun si Andi mah poe eta teh poe mungkaran manehna lunta sanggeus aya kana genep purnama narima gemblengan ti Bahrawi. Si Andi anu memang calakan sanajan can cacap sataun tapi manehna geus nyangkem sakabeh ilmu anu diketrukeun ku Bahrawi. Atau Bahrawi kacida pisan deui gede harapanana dumeh ayeuna si Andi anu cek itungan mah masih keneh kaasup budak anu kakara mangkak rumaja tapi tingkat pangabisana geus teu bisa dianggap enteng. Keur mah deui manehna teh boga kaistimewaan ti nu sejen nyaeta leungeun kencana anu buntung anu pikeun si Andi mah mangrupakeun hiji sanjata anu lain di kieuna kahebatanana teh. Komo deui ayeuna sanggeus narima gemblengan ti jawara kahot nyaeta Bahrawi. Ari rumampahna ka panenjoan teh si Andi mah teu nyaho rek ka manana sabab Bahrawi teu ngomongkeun maksudna oge manehna oge teu loba tatanya. Harita Bahrawi sapara kanca geus narepi ka Batu Gede nyimpang heula ka imahna Sudinta maksudna mah rek keureuh heula bari sakalian mulihkeun tanaga. Anjog ka Batu Gede harita kabeneran aya acara ngadu hayam anu boga alpukahna teh Kilomri. Jalma-jalma anu memang kabeukina ngadu hayam geus ngariung di pakalangan. Kabeneran harita aya Ki Jantra jawara Ciaro anu jadi saingan Bahrawi dina hal babadog jeung ngarampog. Ngimpi naon kuring euy bisa papanggih deui jeung jawara gajah ngambung bagian Bahrawi ceuk Ki Jantra ngabagiakeun ka Bahrawi. Weh kuningan geus nyampak jawara Ciaro. Nuhun juga nama menang hasil mucekil ya tadi putingnya lantaran ayeuna bisa kabobotohan hayam jagoanana. Bahrawi ngadonder sinir sampir. Lumayan weh Bahrawi. Keningan ayeuna mah andika beut mamawa beunceun bari benci hoge buntung geuning ceuk Ki Jantra kituna teh bari ngararet ka si Andi. Atuh ngadangi kitu si Andi langsung kahudang amarahna. Tapi manehna ukur bisa nahan dina jero hadada sabab Bahrawi langsung nambalang. Ieu mah benci oge lain benci sembarangan siang. Ki Jantra benci ieu mah bisa ngalehkeun jangkrik anu bisana ukur disada di jero liang. Bahrawi malikeun omonganana ku sindiran. Anu araya di dinya geus teu tegalna hate jeung rasa dumeh ieu dua jawara teh cana naon geus ngayakeun pamolah anu moal pikahadeun. Komo deui harita Bahrawi ngadon ngabobotohan si Mega hayam bogana Darwiji ari Ki Jantra ngajagokeun si Kilat hayamna Kilomri. Anu dina derna teh ngadon pada bobotoh jeung silih kekeak silih sindir. Komo deui pas harita si Mega teh eleh deui. Eta bobotoh si Kilat rabul ke pakalangan ngarengklak jaroget malah aya oge anu nepikeun ka totonggengan
mereknya ngebulatekeun bujurna gitu anu kerod segala rupa poharanya pamirsa. Bahrawi kasidang ngaheabna maksudna pamirsa punten. Bahrawi kacidang ngaheabna beungeutna euceuy pamili nahan kaambek gitu tah. Sudinta mah lamun teu dicaram sigana geus hayang luncat ka pakalangan bakating ku ngarasa hina. Geus kitu giliran hayam si Bohim anu anak buah Ki Jantra anu ngaranna si Gagak Lumayung ngalawan si Jalak hayamna Ki Manta. Tapi dasar teh acan oge nanaon hayam Ki Manta teh ngadon kabur. Cik atuh euy, ari hayam sayur mah montong digubuka pakalangan. Caca gue angguran mah pake opor. Sok ayeuna saha deui anu wani ngalawan si Gagak yeuh. Cokot duit ti kaula. Lamun kurang tah beuheung kaula tandona. Ki Jantra hohoak bari ngaluarkeun duit sakanjut kundang. Nah atuh anak celengkeung teh si Andi ngomong, "Ki Jantra, lamun ngalawan bogana kuring kira-kira eta duit jeung beuheung rek dipasrahkeun moal ka kuring." Cek si Andi anu ti tadi geus teu kuat ku ningali polahna Ki Jantra. Wah, geuning beunceuk teh bisa nyoraan euy. Yeuh, degekeun ku sakur anu aya di dieu. Nati iraha si Jantra sudah kana janji taat teu bayar tarohan. Cadukeun heul kaula mah. Ki Jantra keukeuh bari nyindiran Bahrawi anu memang sok tara mayar tarohan. Hari Bahrawi anu geus ngagedur nafsu tambah bingung. Da puguh apanan si Andi mah sidik teu mawa hayam. Nyaheug atuh jangkrik. Aya jangkrik. Jantra ari kitu mah ceuk si Andi bari terus manehna susuit. Nah atuh teu lila jol siet wae atuh eta mah si ruyuk nyirorot ti luhur. Crep wae eunteup di tengah pakalangan. Eta mah kabeh sakur hayam anu araya di dinya boh anu keur dikurungan dina rangkap boh anu keur dikencarkeun kontan pating kareok sabab ningali musuh kabuyutan anu aya di pakalangan. Sorot panonna galak naker rutret bari sakapeung dungdak dengdek. Kitu oge hayam anu dijagokeun ku Ki Jantra langsung ngagalaprak anu saterusna mah kabur. Heuy, geuningan eta si Gagak teh can naon oge geus kabur Ki Jantra. Ceuk si Andi bari sasarengehan. Patana teh bangun anu nyeceleh ka Ki Jantra sabab teu ngarasa teu ngeunah disebut beunceuk bari nyabit-nyabit buntung sagarupa. Ai sugan mah teu hidang ieu bebeunyi teh jeung silenyap yeuh lawanan nu kitu mah. Ceuk Ki Jantra bari ngalagamang kana bedogna. Nafsuna geus lain di kieuna. Ngarasa dilece ku budak satepak. Hehei, ceuk kaula oge ieu mah beunceuk pikas sarabeun Jantra euy. Si Andi ngaleceh deui. Jantra naon ceuk uing oge hae. Ieu beunceuk lain sembarang beunceuk. Beunceuk anu istimewa pikas sarebeun musuh anu bakal dilawanna. Ceuk Bahrawi nyakakak bari nyanghareup ka Ki Jantra. Kop oge manehna kana peurah bedogna. Heula sabar Pak Jantra, Bahrawi ulah kajurung nafsu. Mungguh ulah kada terusan ributanana. Nun sing hawatos ka abdi. Ceuk Kilomri bari sirih ka Ki Jantra geus kitu sirih ka Bahrawi. Peta kituna teh estuning gugup naker sieun katempuhan pangpangna mah sabab manehna anu boga alpukahna ngadu hayam di dinya teh.
daripada meper ku sarea mah Bahrawi jeung Ki Jantra harita antukna mah nurut terjadi istilah nama patelakna gitu deui cenah lamun ngarasa penasaran mah lamun ngadu hayam geus beres. Bahrawi mah boga pamikiran naon cenah betributan jeung Ki Jantra keur mah manehna teh apanan aya maksud anu mandiri matak datang ke Batu Gede oge. Lamun ayeuna nepikeun ka patelak jeung Ki Jantra teh ulah-ulah malah maksudna oge jadi bolai. Keur mah Ki Jantra teh bisa disebut lain lawan enteng-enteng jaba ti eta baladna oge satilu-tilu sedengkeun manehna mah ukur tiluan kaopat si Andi anu ceuk pikirna can bisa diandelkeun. Mikir kadinya Bahrawi teu loba omong leos bae ninggalkeun eta tempat ngajugjug deui ka imahna Sudinta. Ki Jantra ukur melongkeun pinuh ku kaciceup sedengkeun Ki Lomri ukur narik napas jero naker dina ngarahuhna teh semu berat tapi paromamna ngadadak jadi marahmai geus kitu mah der deui bae ngabar hayam teh dituluykeun. Alo Mang sadayana pamirsa sadayana pikeun si Andi aya di Batu Gede teh jadi nungtun ingetanana ka Ki Surdi gitu maksudna teh anu nya jeung Nini Uti anu geus ngarorok manehna anu geus ngukut manehna gitu tah. Ongkoh mah ngarasa dosa deui ini ninggalkeun anu geus ngukut manehna. Komo sanggeus ngadenge yen Bahrawi dina peuting engke teh rek kapanenjoan dek ngadatangan ka imahna Ki Jatma ku kituna jadi nambah gegebegan kana hatena sabab tangtu bakal tepung deui jeung Ki Aki Surdi. Kunaon Andi? Ngadon ngahuleng lain kadua atoh rek diajak ka panenjoan teh apan bisa manggihan bapa hidup cek Bahrawi bari melongka si Andi anu siga keur jauh panineungan. Nah kengeng kitu nepangan bapa. Nyapek bae ngan omat ulah cerita-caritana naon oge ulah terus ngaralepnya sing inget kana janji. Bahrawi saterusna ngingetan lantaran si Andi teh geus kada janji rek saterusna memilu ka manehna. Moal bapa mugi sing percanten wae atuh ka abdi bapa tembal si Andi pinuh ku kabungahan. Alus-alus ari heug atuh ari kitu mah jug ka ditu geura reueuh hitung-hitung sasadiaan tanaga jeung isuk ceuk Bahrawi anu sateuina mah maranehna nuluykeun babadamian ngatur siasat jeung baladna. Si Andi bari ngagoler teh ngadon ngalamun Aki Surdi mah pantes keur nanaon. Lelembutan si Andi miheulaan nginget deui ka jajalaneun anu kungsi di sorang. Breh inget kana tangkal Kiara anu kungsi dipake reureuh di dinya kebat muru lembur pasir banteng braska tungtung jalan jajahan anu panjang sakebatna. Leok belah kenca breh ngabulungbung jalan anu brasna kaleles antukna mah anjog ka Cipancar lembur matuh karang pamidangan tempat suka duka zaman eukeur budak. Ku anteng ngalamun di barung rasa capek antukna reup bae si Andi sare kerek nyegrek tibra naker. Peutingna Bahrawi Sudinta katut adasing jeung si Andi geus ngerungkug ninggalkeun Batu Gede. Keur mah jalan anu disorang teh jeremet tur harieum rungkun sia saliara ngagidig atuh anu ditincak oge balala ngajarembrung pinuh ku jukut katuruk harita teh kaayaan poek bulan ukur sacaangna cahaya bentang. Anu peuting sing karetip nya munasabah lamun sajalan teh meredong teh poek kitu nya pamirsa. Meredong teka tempo curug-curug acan atuh pikeun Bahrawi jeung baladna anu geus biasa laku kitu teh poek teh teu nya kan teu jadi halangan gitu.
malahan mah kacidang nguntungkeun. Jadi tumaninah sabab tangtu moal aya anu nangenan. Anjuk ke paninjauan geus simpe kaayaan teh. Geus simpe naker serog ka imahna Ki Jatma geus jempling deui. Keur mah imahna teh nenggang ti tetangga katambah nu boga imahna geus marenahkeun maneh ti sore mula kabeneran deui pamajikan Ki Jatma keur indit ka kolotna. Ngan harita di imahna aya semah ti kadungora Mang Tasim lanceuk pituinna Ki Jatma. Bahrawi geus aya di hareupeun imah Ki Jatma. Ari si Andi manehna kacida bingungna kahiji manehna teu nya manehna teh geus sono ka Aki Surdi tapi lamun nepungan teh pastina bakal dicanet moal diijinan indit deui. Kaduana manehna sieun kanyahoan ku urang lembur lamun manehna mimilu ka Bahrawi. Karunya ka Aki Surdi sok sieun jadi panembreuhan lamun ayeuna imah Ki Jatma kamalingan teh. Datang tuna warga nyangkana manehna teh nu nuduhkeunana. Candeng saya mikir sajolelat katingali Bahrawi jeung balada geus pating garajeleng ka pipit imah Ki Jatma. Ku kituna si Andi teu mikir deui, precet wae muruk ka imahna Aki Surdi ngan teu unggah tapi ngadon ka pipir teras kurah koreh kana tolombong butut aya nu dicokot si horeng sumpit jeung paseurna sababaraha hiji. Adi Bahrawi sanggeusna hasil muka panto dapur ku cara nyokel cemped gitu. Lalaunan muka panto terus belas blus arasup lantaran poek teu katitenan lamun di dapur teh aya nu keur sare dina bale. Terus maranehanana teu muru tengah imah sabot kitu si Bopeng anu keur sare dina bale lilir pas pisan jeung Bahrawi muka panto. Atuh puguh we si Bopeng reuwas ningali tilu jalma anu beungeutna ditaragos ku lawon beureum kacaangan ku lampu cempor di tengah imah. Bangsat! Kontan si Bopeng ngagorowok bari sakilat nyokot bedog terus narajang ka Bahrawi sabalad-baladna. Waduh, goncang kaluar euy. Cek Bahrawi bari jeleng-jeleng ngaluncat ka lawang panto dapur dituturkeun ku Sudinta jeung Ardasim. Bangsat! Si Bopeng terus gogorowokan bari ngudag kaluar. Si Kemet anu ngadenge sobatna gogorowokan langsung hudang jeleng nuturkeun bari bedogna geus dilagar. Sedengkeun Ki Jatma jeung Mat Tasim ngadenge ribut-ribut teh ngurejat sarta jeleng-jeleng kaluar ti pantor hareup. Breh katempo si Bopeng jeung si Kemet anu keur campuh ngalawan tilu jalma anu beungeutna ditarargos. Kejeleng Mat Tasim dituturkeun ku Ki Jatma muruk ka Bahrawi anu kaitung pangbadagna. Hiu bedogna diheumbatkeun rek narok sirah. Sedengkeun Ki Jatma ngorejan ngajorelat muruk ka Sudinta. Ari si Kemet mah keur campuh patutunggalan jeung Ardasim. Pamirsa sadayana, urang cekapkeun dugi ka dieu cariyos anu judulna Si Buntung Jago Tutugan dina bagian anu ka-8. Insyaallah bagian ka-8 urang paluruh enjing mudah-mudahan masih keneh diparengkeun ku Gusti Allah, masih keneh paparingan yuswa oge masih keneh tiasa patepang urang rawuh paamprok jongok urang di Jomantara melalui saluran channel YouTube Sunda Pituin. Timang selaku admin, hatur nuhun ka pamirsa sadayana anu tos satia satuhu manco ngabandungan ieu acara dongeng di ieu Garuda di ieu channel. Hapunten timang oge pami nyarioskeun ieu dongeng atau ngaos ieu dongeng seueur kalepatan, seueur anu kirang merenah, seueur anu masih keneh seueur kakirangan intina mah. Hapunten kumargi mang masih keneh minta majan. Insyaallah mudah-mudahan tambih ka dieu tambih sae mang dina nyanakeun ieu acara dongeng. Mudah-mudahan harapan mang mah tetep walaupun saala kadarna ieu ngaos dongeng tiasa janten panghibur kalbu, reres janten panghibur kalbu, janten pangberah kanah manah
pamirsa sadayana tiasa jantan rencang tina segaropi aktivitas pamirsa sareng ala mang di mana wae ayana di mana wae lingina. Sakitu pun nanti mang urut diri heula mudah-mudahan tiasa patepang deui amplok jengok dina bagian anu salajengna. Mang urut diri heula wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga.